Kos urang di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui. Eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon. Wow, juri Gantarawang masa anu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna. Jeung poharana. Emang bebeneran di dinya mah raja juri. Raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran. Hanya orang-orang tertentu kan wauh ka raja juri di dinya. Eta ge kan nang tapa. Loba jelema lewat kadinya leungit, loba jelema lewat kadinya ngacacak, loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak. Atuh emang di dinya mah sangar di Gantarawang. Nah, loba nu liwat kadinya kan minta anter. Coba minta anter ka Haji Pendi. Ngaji anter kadinya. Atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah. Kan urang leutik hate goblok. Jas be dipake orang kan untuk bisa babacaan. Tapi coba ke ahlina. Urang liwat kadinya nunggu sangar teh anter. Kayak jam sabaraha ya? Oh, jurig anu berarti. Ayo geus siap kan. Hey guys, nyahueun nya mah jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu. Di Gantarawang teh kan kos kitu. Da lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun jurig-jurig bae di dinya. Eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahueun tah jurig anu jurig poe anu jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu. Ieu teh jurig ge sarua oko satpam. Jam-jamna. Masya Allah. Eta kan urang keur carita perjurigan. Di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeuh Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeuh Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke magrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna engke peuting malam Senin saha malaikatna engke malam Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna. Da eta teh urang kudu wauh geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta. Wirid tinggal wirid urang teu wauh jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing. No. Wirid udah gitu. Qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasan. Nah, urang hadiahan malaikat anu aya naon? Ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana? Cikupa sampaikeun. Ya gampang ge Sarwiti mah. Nu penting bae sogokanana we. Ieu keur carita dunia seperti eta. Dunia gaib teh aya dunia malaikat aya dunia juri atuh Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh teu kaluar ti urusan-urusan pergaiban. Nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan geunah urang berhadapan jeung mantak ieu bunda ieu cekluk kamu lagi hiji teangan pibaturan anjeun lamun anjeun dek gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diliak dicaci dimaki can waktu nama tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kos hiji kedua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nya nama siap dihareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katilu nah jelema anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos kitu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos kitu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet pun Masya Allah
hasibtum an tusraku wa lamma ya'lamillah idrop anjeun boga sangka ka Gusti Allah sakadar nitahan perang sanggeus perang teh urang bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka kitu ka Gusti Allah teh teu hade jeung teu bagus padahal Gusti Allah anu nyiptakeun urang di eueuh ka aya nang Allah ti aya di urusan ku Gusti Allah eueuhna deui ge bakal diurusan ku Gusti Allah teu kaluar tina urusan-urusan Gusti Allah lantaran innallaha yukhfi Allah nyamarkeun kana kudrat iradat Allah bi asbabi melalui sabab-sabab urang teh bakal disalametkeun tetapi ku Gusti Allah dibere sabab heula urang bakal dicilakakeun ku Gusti Allah bakal dibere sabab heula jang halayak rame dina syariat mandeuleuh kana sababna tetapi ahli Allah mah anu rasikhuna fil ilmi jelema anu cerdi ilmuna dibere ilmu hakikat neuleuh kana hakikatna langsung mentak teu kaharti ku urang para aulia Allah kajeun hanya segerintil dua gerintil tetapi tetep bae urang dulu sabab jelema deuk disalametkeun ku Gusti Allah diberi ilmu heula sababna boga ilmu ku Gusti Allah deuk disalametkeun tapi aya jelema diberi ilmu ku Allah deuk dicilakakeun horenganna bangga ku ilmuna horeng ujub ku ilmuna ketika bangga jeung ujub ku ilmuna horeng ilmu teh jadi kacilakaan jamnyana Allah nyieun sebab heula masyaallah karim Allah nyieun surga Allah nyieun neraka penghunina adalah manusia nu mantak dijelaskeun dina Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijarah horenganan jang panghurung neraka manusia jeung batu nah iya kan ieu kan jelema jadi panghurung neraka batu jadi panghurung neraka tah Allah teh nyieun surga Allah nyieun neraka kuari deuk disalametkeun ku Gusti Allah tina neraka Allah nyieun sebab heula daek ngaji urang teh eta kan sebab meureun nu mantak daek ngaji ge nangagerakeun saha eta disebaban ku ngaji aju ngajina ge wauhna jeung tukang wudu jeung kiai na mah teu wau oh masalah tah eta jadi jeung sebab Gusti Allah jeung sebab oh begitu maut masyaallah karim timbang amal ternyata horenganan amal ngajina loba jasa nya nama ngaji teh geus lain hayang pinter lain hayang bisa pokona mah hadir bae geus asal datang ngawudu kreup ikhlas jasanya nama ngaji teh ikhlas jasa geus teu nyahonan-naon geus ternyata berat ke di akhirat timbanganana ya Allah ya Rabbi aya nu ku sebab ngaji jadi ka neraka ya Allah lantaran lain ngaji horenganan deuk neuleuhan musugan aya jahe ya Allah ya Rabbi teu beunang aya jahe dibonceng bae ku jana eta kan neraka Allah nyieun sebab disebaban heula ku Gusti Allah teh nyana teh dagang aju kemudian tina dagang na teh sugih kang geus teh sugih teh horenganan daek sedekah berarti sugih ngajadikeun sebab kana salamet aya deui tadi nama keur susah mah nyana daek jasa ibadah barang dagang aju kuari maju dagangna beuh boga mobil dan lain sebagainya nu tadina daek sedekah keur susah mah ala kadarna daek bermasyarakat tadi kuari barang sugih ditanya ge teu daekeun ulina ge beuh puncak Bali dan lain sebagainya paeh nyana horenganan sugih jadi sebab kana cilaka Allah yang sebab heula baheula kiai teh hebat jasa ngajina masyaallah ku santrina jeung ku masyarakatna nyarahuan rukun wudu jeung tauhid teh manehanana coba-coba nyana asup ka Golkar jadilah kiai Golkar kuari geus teu kaburu ngaji jeung santri teu kaburu ngaji jeung masyarakat
dina kaburuna geus eueuh dudaekeun ngadarengekeun lantaran kaambeuna jeung lain deui meureunanan timbul tina dadana nu baheula mah bersih bening nur ilahi kuari mah nur golkar akibatna kumaha nyana teterusan ka belah dituna da paeh silakan can tobat iya teh kadeuleuan urang sabab-sababna kadeuleuan masyaallah karim mentek sing hade ge ilmu tinggal ilmu Allah nyeun sebab heula yukhfi bi asbabi tah ulah naon kitu ngare ragu ketika urang diperintah ku Gusti Allah salat aya hikmah keselamatan di jerona asal sing hade ngalaksanakeun salatna sesuai jeung aturan anu marentah puasa aya hikmah keselamatan setiap perintah di jerona aya hikmah keselamatan nah kuari perang itu sarua bae kita perang ku Gusti Allah aya hikmah keselamatan mun geus dicontoh-contohkeun ku Kangjeng Nabi jelema nu terbunuh perang kadeulina kurang acak-acakan awakna puluhan urut panah puluhan urut pedang cak Kangjeng Nabi teu karasaeun ieu sebenarnya mah lantaran nyawana geus aya di sorga di kitu-kitu sageus teh kitu deui ahli-ahli sorga teh sengit di mahsyarna tah nu perang teh lantaran naon ieu urut jihad fisabilillah kabeh kabita teu hayang amat baralik deui ka dunya hayang perang geure eta tah masyaallah ku sengit-sengit jihad fisabilillah nyana naga hayang balik deui perang terbunuh hayang balik deui hirup deui perang terbunuh deui hayang kudu kurang ngeunah-ngeunahna geus di kitu-kitu ge can hayang perang bae tidak ikut perang teh heran orang sebab naon sebab pemimpin perang di urang diulah-ulah perang teh jeung emang encan waktu udah kuari bae keur carita encan aya anu memberikan semangat juang perang lawan musuh Allah padahal musuh teh geus loba jasa kan di Indonesia ambalayah kuari mah akibat karakter bangsa Indonesia ditonjolkeun bangsana dengan demokrasi dan pluralismena kuari urang kudu sauyunan jeung agama sejen aya kudu saling silaturahmi tuh masalah cuman akibatna gereja timbul di mana-mana encan wayah nyeun gereja di jieun kelenteng di mana-mana tah ieu tanggung jawab bupati di daerah eta jeung MUI engke MUI na tanda tangan di dinya jeung bupatina paeh nyana gerejana aya ku urang tadi omong iyalah hasil bupati anu iyalah hasil MUI anu nyanana geus jero kubur ke dibeulun ieu kumaha coba ayo masyaallah karim ieu teh nu geri ge kos karar itu tah urang kana bakal paeh aju kumaha lamun ngocor bae terus dipake ibadah ku batu nu kudu Allah-Allahan haleluya haleluya nah ngocor kan gajar banget orang tanda tangan MUI eta bupati eta asa bodoh jadi cenah kula mah teh mah anu kan heueuh aya teh mah teu bae sok marah sia ka aing mah kan heueuh tuh masyaallah karim